Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mitra kaum dangu sadayananya tiasa disarengan deui kuncing Adnan dina gelaran acara dongeng Sunda anu mantun judulna teh Mang Sobri nincak kana bagian kalima. Insyaallah peuting ayeuna mancing dina kaayaan anu kantos sehat walafiatnya. Kukituna mugia oge mitra kaum dangu sadayana sing disehatkeun oge ayeuna teh sing ditebihkeun nya ka urang sadaya tina balai jeung khususna tina masalah virus corona anu dipikasieun pisan ku urang sarerea. Mugi urang sadaya boh nu di kota nu di kampung di Indonesia khususna sing ditebihkeun tina masalah atanapi tina musibah eta. Ukituna sateacana simkuring medar cumaritakeun kana ieu lalampahan lanjutan dina bagian kalima nyuhun dihapunten nya bilih manawi seueur pisan kakirangan atanapi aya kasalahan dina maoskeunana ieu carita. Oge ieu carita teh mangrupikeun carita fiksi anu direka ku Encing Adnan nyata kangge hiburan urang sarerea dina kaayaan istirahat lah kitu nya. Ukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga atuh urang teh kawitan wae ieu jalan cumaritana Mang Sobri bagian kalima. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu sagalana parantos beres. Mang Sobri mulang bari nyangking karung nu kosong peda beusi makantos ditimbangkeun di Pahaji Wanda teh para mitra. Ku sairing panon poe nu beuki ilang kairing auman pangajak pupujian nu nandakeun mangsa narek sumping magrib parantos kadangu. Akhirna Mang Sobri teh nepi ka imah. Ku sagala carita anu kasingkat dina arahan mulang Mang Sobri danget kiwari. Panto imah harita langsung dibuka. Malahan tos katinggal harita teh aya 2 koper gede anu nangtung di pojokan. Nu teu sanes eusina teh mangrupi sagala barang anu kantos diwilah-wilah ku Nyi Lastri dina nunjukeun kasiapanana di poe isuk nu bakal mulang ka kampung. Kumaha akang kantos nimbangkeun urupan besi teh ka Pak Haji Wanda? Tarosna Nyi Lastri bari masihkeun ciherang dina gelas ka Mang Sobri. Tapi Mang Sobri teu langsung ngajawab kana pitarosna Nyi Lastri harita para mitra, anging malah langsung malik nitah enteng ka Nyi Lastri basa harita mah. Cobi neng, tong nyenakeun heula piring 2 ka dieu. Wayana tong loba tanya heula ieu mah. Sok mendingan urang teh isian heula ieu beuteungna. Sabab akang ge da ngarasa teu isuk urang kabeh teh ngan saukur kaganjel ku cai herang hungkul. Eta ge ngan saukur jadi taya implik-implik nanya, boro teuing aya kue sangu gen teu pisan. Tah, tadi sakalian mulang akang teh mampir heula ieu teh meuli sangu bungkus di warung Maratmi. Atuh lumayan lah keur samentawis ngaganjel rasa lapar teuing mah. Pokna Mang Sobri bari narima piring nu diangsrongkeun ku Nyi Lastri ka manehna. Tur sangu bungkusna dibuka bari disalin kana piring nu tadi teh para mitra. Tidinya kacaturkeun Mang Sobri jeung Nyi Lastri turut ngaraoskeun nikmatna tuang anu kaangken rezeki ti isuk nepi kiwari karek pisan kaganjel beuteungna teh ku ngaran sangu. Anu tangtos sagala carita lara jeung sajabina tina ieu laku lampahna Mang Sobri di dieu teh kedah pisan kacandak hikmahna kangge urang sadaya anu ngarasa pisan beda nasib jeung aranjeunna. Kudu sing loba syukur bari jeung ulah sok kupur kana nikmatnya para mitra. Sabab ieu carita nyaritakeun ka dituna teh hikmah tina buah kasabaran anu bakal dilalakon ku Mang Sobri. Ngaran-ngaranna ge Sobri dicandak tina basa Arab teuing mah anu hartosna teh leuwih. Nyaeta teu leuwih jeung teu kurang, hartosna teh sabar. Kitu oge pacantelna jeung hadis Rasul anu sok dikocapkeun. Asobru minal iman, yen kasobaran teh mangrupi salah saeja ciciren iman. Komo katerangan nu geus jelas kadituna innallaha ma'as sabirin, yen estuna Allah teh nyarengan ka jelema anu sabarnya.
gitu para mitra. Jadi kurang teh kedah sabarnya sing loba syukur ulah kupur laing syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Sajel mah loba syukur mah ditambihan nikmatna ku Allah taala, tapi sing sajel mana kupur kana nikmat alah ajab Allah teh bakal meunang ka anjeunna para mitra. Antara sing loba syukur urang teh nya dina kayaan sehat urang syukur, dina kayaan gering urang syukur. Syukuran we kabeh. Sabab mun jelema geus jauh tina rasa syukur nu bakal aya eta teh rasa kupur. Saha jelema nu geus kupur alah pacantelna teh jeung golongan setan iblis karena ditu nanya sing tebih urang mah anak incu urang sadaya teh 7 turunan sing tebih jadi jelema kupur. Para mitra kaum dangu, singkat carita ngalakonan dina ieu cumarita sore jeung peuting kantos kaliwat dina waktosna para mitra. Nu tangtos pangcungulna panon poe kiwari nandakeun layung isuk anu muka carita anyar. Kongkorongokna sora ayam anu masih kadangu di rerepetan wayah kiwari merengan pisan rasa kawaas di alam kota. Aktivitas jelema kota sakumaha biasa geus mulai kacaturkeun ku masing-masing kasibukanana. Teu eleh sora tarititna sora klakson tina mangrupi-rupi kendaraan geus ngalantri di laratan jalan layang aspal kalian gede di alam kota. Anu tangtos kiwari mah Mang Sobri sareng Nyi Lastri teh nuju riweuh pisan rek siap angkat ka terminal bis anu bade rek mulang kampung teh para mitra. Neng Lastri, nato siap sadayana. Upami to siap mah ayo atuh urang angkat bisi tinggalin mobil kena teh Neng. Saur Mang Sobri bari ngusapkeun sapatu hideung ku kain lampe anu geus teu dipake teh para mitra. Tur sapatu teh dianggena. Panganggena ge kana pakaian Mang Sobri harita mah bener-bener beda ti biasana. Nu sakitu rapi sanajan teu kaacukan anggean anyar tapi eta baju teh memang khusus keur dipake namun saukur keur mamangkatan. Sok kapedar carita kasta sanajan miskin ari panampilan mah hak kabeh jelema keur bisa sarua jeung nu kaya oge nya. Kitu lah. Bebas ari penampilan teuing mah gitu. Sanajan urang jelema teu boga ge ari reka mana-mana mah kudu rapih pakaian teh. Paling henteu mun urang teh teu boga licinan, setrikaan, make teko cipanas nya cai panas teh dina teko tah. Geus kitu disorosot-sosot teh kitu. Mun teu boga setrika tapi insyaallah mitra kaum dangunan cing adan mah boga kabeh setrika mah. Lanjut para mitra. Sumuhun hayu akang, ieu kantos beres sadayana. Tadi menerkeun acuk doang sakedeung soalna aya soe saeutik pas bagian pisan tadina tonggongna Kang. Tapi ieu tos rapet. Ku Lastri teh di panitian saeutik. Tembal Nyi Lastri bari muru mawa kempek leutik anu biasa saukur kacangking mun keur mamantes diri dina babawaanana para mitra. Nah atuh makan nu sobek teu aya acuk nu sejen deui mangna Neng. Tapi kamaksakeun make acuk nu kitu atuh. Ih, sanes kitu akang. Aya acuk nu sanes mah. Tapi ieu teh Lastri teh ku hayang pisan ngangge acuk nu ieu teh pamasian ti Bu Nyai basa kuli nyeuseuh di anjeunna. Maklum atuh, acuk urut ge da ari acukna jelema beunghar mah. Benten pisan bahana oge Kang. Adem. Ieu teh adem pisan dirasana ge dianggena teh kuat adem ayem kieu. Tembalna ka Mang Sobri bari nyarita kana riwayat bajun di anggena harita teh para mitra. Ya tuh kitu mah. Ayo Neng urang burukeun angkat bising ketinggalan bis manten di terminal. Jam geus jam sabaraha ieu teh. Urang can beres-beres wae ieu teh. Ih nyahayu atuh akang. Da tita tadi oge Lastri makan tos siap. Malah akang masih ganu bingung bade angkat teh. Ya pugu akang teu rada bingung teh ya ieu teh di laratan Neng. Akang ngasa berat ninggalkeun kana ieu tempat teh. Padahal ieu tempat teh teu pantes pisan kitunya. Naon anu diberatkeunana? Ka hiji hak milik da lain. Buka isu pageto mah ku Pemda ge digusur meureunna. Nanging nya kitu, akang teh ngarasa geus loba carita dina ieu tempat teh. Malahan anak urang si Toleng, Pupus pan ngantunkeunana oge di dieu. Anu tangtos jadi panineugan keur eunteung carita kana akang teuing mah ieu teh Neng. Tembal Mang Sobri
bari ngahlas emut ka almarhum Toleng anu kiwari duka ka mana layonna peda sidik kanyahokeun yen makam nageh karempag pisan paramita hancur ku ombakna kali gede basa limpasan cai banjir poe kamari. Aduh entos atuh akang, hayu urang ulah mulasan deui kana kasedih teh. Sing umajeg niat ari rek mamangkatan teh supados salamet dina perjalanan dugi ka tujuan. Nu aya Lastri mah bingung teh lain ku urusan ninggalkeun kana ieu tempat, tapi bingung teh ieu teh kumaha ngajawab namun engke emah sareng abah teh naros. Kunaon ngadadak mulang kampung komo bari jeung bakal salawasna ngandung cicing di rompok kolot Kang. Asa teu kabayang pisan engke emah bakal ngoceh sagala-gala ka akang. Kocapna Nyi Lastri harita bari bareng-bareng kaluar. Tur nutup jeung nulakeun panto harita teh para mitra. Kebrug atuh panto teh ditutup. Urang jawab naon aya na we Neng. Ulang abohong, keun teuing pami emang kena nyarekan ka akang oge. Akang mah narima teh dumuk rumasa. Moal atuh akang terek nyimpen dendem ka niaya komo mun kudu karasa nyimpen ka nyeri tina omongan emak. Dumuk geus ti baheula da mama. Teu pisan satuju akang jadi minantuna teh. Menjadi bakal sabar we pastina ku akang mah ditarimakeun. Sababaraha kumaha deui Neng, ieu buktosna geuning. Tembalna Mang Sobri nu harita mungkas obrolan sapanjang jalan megat angkutan keur muru ka arah terminal jeung Nyi Lastri para mitra. Teu lami angkutan kota arah terminal oge sumping di hareupeunana. Nya Mang Sobri rikat cengkat harita leungeunna maksad ngeureunkeun kode yen anjeunna butuh tumpangan dina harita. Tur sakabeh koper babawaanana diasupkeun kana angkot. Nyi Lastri mah dumu kantos asup ti heula. Neang diukan kasusul ku Mang Sobri saprak sagala barang kantos ditaikeun oge. Nya harita mobil angkutan mulai ngalajur, jalan nyusur nyawalan arah ka tujuan sewa ke arahan terminal gede. Salila-lilana angkutan, jalan kaleresan jalan keur lancar. Akhirna Mang Sobri jeung Nyi Lastri ge nepi oge ka terminal gede para mitra. Tempat pangakhiran jalan sewa angkutan leutik nganterkeun panumpang anu rek mulang ka sakabeh arah daerah. Katingal harita Mang Sobri jeung Nyi Lastri anu kaluar ti angkot. Kuriweuhna mawa barang koper 2. Sasakali panon Mang Sobri asa waspada permana tinggal. Bisi lengah ku cara salah sok aya nu balangor leungeun ngodok nyolong kana loketeun. Pamikirna bakal cilaka mun duit ngan sakitu kituna kudu leungit dicolong copet mah. Kitu kayaanana Mang Sobri jeung Nyi Lastri harita muru neang bis ka arah jurusan lembur manehna. Lastri, ayo Neng, itu bisan warna koneng geuningan. Jurusan ka Desa Bulang, urang burukeun ulah loba balueung bisi kajailan ku leungeun jahat urang teu sadar deui engkena. Pokna Mang Sobri ngawe hayuh ka Nyi Lastri para mitra. Kitu oge Nyi Lastri anu langsung ngalirik sadar saperkawis bis tungganganana ditunjukkeun ku Mang Sobri. Tur langsung maranehna muru enggal kana tumpangan katingal pisan ngalantrina jelema-jelema anu sarua bakal naik kana eta mobil. Hiji-hiji anu akhirna kabagian Mang Sobri jeung Nyi Lastri kangge giliran naik ka mobil bis teh. Barangna kantos diamankeun di bagasi mobil nu gede. Ngan saukur kacangking kempek leutik Nyi Lastri teh anu sacukupna kabutuhan keur ongkos jeung jajan mah aya di dinya. Tuluy anjeunna neangan diukan anu muru rada ka tukang. Kursi lowong mahi keur duaan kabeneran di dinya maranehna milih keur diuk. Jurut maranehna teh diuk duduaan. Tah Neng, di dieu we lah urang diukna cukup keur duduaan hungkul ieu. Bejana Mang Sobri ka Nyi Lastri bari ti heula jurut diuk dina kursi nu kosong. Nya atuh Kang, ambe ulah jauh teuing ti pantong kena mun turun oge. Sumuhun Neng. Pokosna siapkeun keur duaan ka ade kempek bitna bisi kalolos kudu jail mata kelapur kena keur urang geus mah teu aya deui leungit pisan. Muhun Akang, moal da disimpen diharap ari kempek teuing mah ieu mah. Waspada pokona mah Neng mah moal kacolongan teuing. Tembalna Nyi Lastri nu harita langsung nyiapkeun duit keur ongkoseun kana kondektur mun nagih ka manehna pada mitra. Salila-lilana mobil teh rengse tina eureun. Gantian dina neangan panumpang di terminal. Akhirna mobil teh geus lumayan pinuh ngan saukur aya kursi longgar ge saukur 2 doang eta teh geus bagian tengah para mitra. Da maklum sok rada pada aralim di tengahan teuing mah anu bisi kadempet kurasa eungapna mun sok aya asongan atanapi barudak anu ngaramen jeung sajabina.
Laun-laun bis teh mulai angkat. Saliwat tepasan mulai keluar tina panto terminal anu teu sanes lajur nujuna teh ke arah daerah nu ngababalna ngalaratan jalan panjang sapanjang waas ku tatanan alam kota jeung sajabina. Ongkos toelna mang kondektur ka Nyi Lastri anu kaleresan pas ka bagian deukeut ka toel para mitra. Oh mohon Kang. Ieu Kang geduaan kuring sareng caroge. Kamana kitu tujuan? Mendingan sakieu ieu teh. Tanya kondektur bari ngabeberkeun duit ongkos ti Nyi Lastri. Kabulang Bang. Biasana ge da sakitu. Naik sugan ayeuna mah. Mang Sobri bari rada heuras saeutik dina gegentak ngajawab ka kondektur harita para mitra. Oh bulang. Ya tuh kami bulang mah cekap lah sakieu. Suka teh ka mana ieu teh ka Camara teh ka mana kitu. Ya geus lanjut Kang, mangga wilujeng santai nepi ka tujuannya. Pungkas koncap kondektur bari ngalih nagih ka nu sanesna para mitra. Kunaon akang teh pake motor sakituna ngajawab ka kondektur teh Kang? Rek jadi jagoan sugan akang teh. Nyalain Neng, akang mah geus pangalaman dina urusan bis mah. Mun teu kitu sok diporotan. Malahan kuduna mayar 20.000 malah jadi 50.000. Mantap kudu wani ari di jalan teuing mah. Kocap Mang Sobri harita ngajelaskeun saeutik ka Nyi Lastri pedah cara tadi anjeunna ngajawab ku rada heuras. Oh kitu Kang, pantesan atuh. Keur itu abah sareng emak kongsi ka kota teh. Nepi ka beak ongkos gede sigana mah teu jauh dikitukeun ku konekturna nya Kang. Ya kitu sigana maneh. Siapa malum ari kahirupan jalanannya tong disaruakeun teuing jeung kahirupan urang biasa di imah. Di jalanan mah kudu sagalana ge siap, ulah deui paribasa siap dicarekan, siap ngorbankeun nyawa ge kangge melaan pangabutuh kongsi aya caritana. Mahnya nepi sakituna Kang. Pan di jalanan ge teu kabeh kawas anu diomongkeun ku urang murun. Nu bageun nu goreng mah da aya, moalnya atuh sagalana teh goreng kabeh. Nya di kitu na maneh. Tapi maksud akang teh umumna ari di jalanan teuing mah prinsipna teh kudu prinsip rimba. Sok ningal meureun ning teh budak jalanan. Nya loba pisan kalakuan jeung tingkah parampilanana. Tah eta teh rata-rata mawa modi sorang-sorangan. Jeung sanajan kitu memang leres. Sakapeung mah parampilanana katinggal goreng tapi hatena mah sanu terang ban. Sugan-sugan leuwih alus atanapi hade ngalabatan hadena urang. Nanging sanajan kitu tetep urang mah kudu waspada. Ari jelema teu wabuh teuing mah nya. Ngaran-ngaran sifat waspada anu akhirna ge bakal ngamankeun ka urang ke kadituna teh. Kocap Mang Sobri sapanjang laratan jalan ngobrolkeun hal nu dicatur kawitan mulai ti masalah kondektur nepi nyerempet kaditu kadieu para mitra. Kitu namah da wajar oge. Samaklum ayana jelema ari obrol karel tidur teuing mah geus jadi kamakluman anu lumrah komo mun dina kayaan kieu anu keur nyorang di perjalanan mulang jauh ka kampung halaman teh. Akang rupina ieu Lastri teh ngantuk ieu teh. Ongkohna masih jauh asaan teh geuning anjogna. Wayahna ku Lastri ditinggal sare ti heula nya Kang. Pami akang sare sing waspada kana ngamankeun kempek nangke ya. Pokna Nyi Lastri harita nu geus nyengender lunglai karasa ngantuk ku katebakna bolosan angin tina kaca bis para mitra. Geug atuh Neng, mangga rek sare mah. Kempekna dia diampian ku akang lah. Sok sare weh nyaran dina kursi ke pamitos nyampe mah gampang diudangkeun ku akang. Da ieu mah masih jauh keneh ongkona oge. Masih panjang lah mun Neng bade ngimpi ka mana teuing ge. Jadi wareg lah keur sasarean teuing mah. Ceuk Mang Sobri dina nyaluyuan rasa ngantuk harita ka Nyi Lastri para mitra. Para mitra kaum dangu, saleumpang jalan mobil ti isuk nepi ka sore. Samalahan wayah teh geus rek reup-reupna sareureupkeun sore pisan para mitra. Layung laitan nu nongol koneng di arahan kulon nandakeun panon poe nu tinggal saeutik tileun dina wayahna. Jalanan lacuan mobil akhirna nepi oge ka tepian jalanan desa Bulang. Nu malahan harita mah
Kacelukan oge ku sorana kondektur nu masih terang karena bade turun di lembur bulang supados siap-siap teh para mitra. Siap, aduh bade turun di bulang yuk siap. Karep kedeng deui turun bulang. Gorowokna ku rada tarik nu kongsi ngahudangkeun ka sakabeh wargi bis anu nuju sare harita. Mang Sobri anu tos tita tadi siap atuh ngawe hayu ka Nyelastri anu kalersan kantos udang tidak sarena basa harita para mitra. Ayo siap-siap neng, diharap urang turun. Hayung Kang, mendingan urang ka tukang wehnya. Ngadeket ka panto mobil, ambil langsung turun, tong poho koperna di bagasi Kang. Oh, muhun koper untung diemutan ieu teh. Mun teu mah Kang teh poho pisan ieu teh neng. Tembalna bari muru mantun kempek ka arahan panto tukang bis para mitra. Telami mobil teh ngeureunkeun maneh. Yen kaharti tangtos eureun sote pedah bade nurunkeun panumpang anu panujuanna ka desa Bulang. Harita lain Mang Sobri sareng Nyelastri wae anu turun. Tapi aya oge sababaraha panumpang anu sanesna sami turun di desa Bulang. Jurut turun harita Nyelastri jeung Mang Sobri. Tur katutur ku kondektur anu mukakeun panto bagasi. Mang Sobri ku gantian nungguan barang. Kitu oge katutur Nyelastri di tukangna. Saprakna barang katampi telami kondektur tuluy naik deui ka mobil. Ogi mobil lagi ngaloyong maju. Nu jelasna mah teu aya sanes eta teh ngalanjutkeun perjalanan ka terminal gede tempat penujuan sewa akhir dina jurusanana. Tah neng, mendingan urang kadinya we heula lah. Nungguan tukang beca anu nganggur supados tiasa ngangkut kana ieu barang-barang urang yeuh ka jero lembur. Tunjukna Mang Sobri ke arahan tangkal caringin nu gede. Tur maranehna bareng ngaso dihandapkeun tangkal caringin di sisi jalan para mitra. Sakapeung panonna ngalirik. Nyaeta neangan tumpakan beca nu kosong supaya tiasa ngangkut babawaan manehna. Sabab harita katingal pisan ku salobana beca nu ngaliwat pinuh wae muatanana. Kamana ari ieu beca nganggur teh? Sinarieun meuni kosong pisan teh aya anu lengoh ieu teh. Sabar we atuh neng, gege aya nu ngaliwat. Teu lami tina kocapna aya beca anu nyampeurkeun. Tuh pan, naon ceuk Kang oge? Sabar mah pasti aya nu ka dieu ge. Utuh tumpang anye. Tarosna tukang beca ka Nyelastri para mitra. Sumuhun Pak, tiasa narik ka jero lembur. Enggak. Ayo diangkutan ka dieu barangna. Keula Pak. Ulah main angkut-angkutan wae atuh sabaraha ongkosna? Umum we jeung batur 7.000 lah. Ka jero mah. Moal teuing 5.000 mun daek masuk lah angkut. Tawarna Mang Sobri ka tukang beca kana ongkosna para mitra. Atuh teu umum teuing ari sakitu mah geuning Kang. Nya mun daek kuyos teu daek nya ulah lah. Keun we engke nungguan anu daek. Sok lah. Sok, sakalian kuring derek ulang oge, ieu teh geus sore lah. Ya cocok atuh pami kitu mah. Ayo neng lah, naik. Mang Sobri jeung Nyelastri akhirna naik kana eta beca para mitra. Nu bade muru ka jero lembur, nu tepina muru ka imah kolotna Nyelastri nyaeta ka Masar Bini jeung Mbah Kohir. Neng nong ieu teh para mitra. Caritana nya kapegat deui ku neng nong. Insyaallah urang sambung cumaritana dina bagian kagenep nya. Begituna sakali deui sim kuring neda dihapunten manawi seueur kakirangan dina maoskeun kana ieu jalan cumarita. Sok aya kasalahan atanapi kasamian dina nyebatkeun nami tempat, gelar, jalan nya sareng sajabina. Sabab ari ieu teh mangrupi carita fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan urang sarerea. Sakali deui jagi kesehatan urang sadayana, pamugi urang sadayana dijauhkeun tina musibah balai khususna dina masalah virus corona. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.